Aduh, kalau manti ya hirup barudak mah. Hari lebaran gawe pasti bogaan duit. Nah, aing tapi halus lah. Karena gampang minjem duit ke lebaran. Hep, sia kenaon ngomong sorangan kos nu edan. Heeh, hayang ka asupan jimbaran. Garaneng sarialah. Datang-datang disiksik sia ku aing. Sia ku amakan wae heureui oge nya. Teu nyawa sia Asep. Ambekan wae bisi bijil huis buk sia. Lain huis ga eta mah tapi kemang jamu. Deh, saria asal wae ngomong teh, asal heuai we. Hayu urang ngopi sugan we si jeje cerdas. Dah jamakeun. Dak, ari sia kunaon teh jara digawe? Ditipu aing Sep, sugan teh heueuh beneran gawe. Ditipu kumaha ari saria? Heuh, kalah nita ngecet batu es we, lamun batu esna eret, cet bareungeut saharia. Heueuh kitu Sep, emangna bebeungatan aing kos temokan dititah dicet. Oke sih, ke kos temokan kudu dama beungetan cara saria mah diwedakan. Kan lucu, beungeut hideung diwedakan pas buah kesemek. Kesemak. Pak, kunaon sia ngalamun wae siga hayam nu rek nogan wae. Siaan gawe lah, aya nama jauh. Emang kunaon mun siaan gawe? HDOG serem lamun aya siaan di lembur mah. Iulah kitu. Ari eueuh kaluman, ari deukeut tepuguh tetempoan asa nempo meong. Kade sia bogo Silpa. Ih, amit-amit aing. Lebaran haji baraha poe deui. Rek naon nanyakeun lebaran, pasti mane manungguan siaan balik gawe. Rek dikurbanikeun ku urang, soalna kan bibirna montok. Pandang bubuk ranginang sesa mulu dan Di mana sia? arek naon geron wae di tong ka mana sia urang ngarit jeung aing jukut beak doma urang paraban ape marontok kedeung di lebaran. Ih sia ka adit teh heulah hayulah. Jang, dia anu jualan domba tuh. Tah bos aing ngarek meuli domba jang kurban. Kun itu mang. Gerde teh domana jang? Gerde mang sarua jeung nu bogana bibirna gede. Anter ayo jang. Aya duitan teh mang aya duitan diantet urang hayu. Mah deh. Yo. Duitna. Ah, karak gitu mah. Hayu berangkat. Keheula lah, itu ciga nu ngajak siaan gawe sampekeun hayu. Barudak, kamar kita lain saria teh negara rawe. Kunaon masih kena di lemur. Teu jadi jelmana ngabohong. Terus ari siaan ka mana teh ka tempo-tempo. Heuh, teu kaluar-luar ka samar gelap meureun. Alhamdulillah mah sian meureun aing ari eueuh sian. Ih dak ulah kitu atuh da siaan teh anak jelema lain anak keuyeut. Sia kunaon nang siaan? Oh ya semua daek wae geus-geus nyanan siaan. Ek dikurbankeun ku urang soalna bibirna montok. Enggeus hayu urang tangan siaan sabari lempang. Pemandangan halus ya. Kakarak aing nempo ucing jeung beurit akur. Ah, jailan sia ku aing. Saha ini mah bet senal euy. Tapi jelema mana buah-buah setan di dia aing mah euy. Aduh. Akan sia doer. Mending balik aing daripada jijing di dieu matak muriang aing. Ah, hiji deui ku aing jailan sia. Aduh, naon ieu? Jadi bening bulu pitis ya. Haha, lebok sia babagig di jailan ku aing. Anu sa dicaca ku aing. Beresnya mang nepi ka dieu. Kunaon jang lebih ka dieu? Dituna ya nu edan. Woi, Dak. Ari Iman ngajual domba di mana? Ayo bang, kalian urang teh keur siaan. Ayo dak antar.
Kelak bang, kelak. Emun aya kuliahna kurang dianter. Aing matak tekor tadi ku budak, ayeuna ku Saria. Geus hayu lah. Lumayan jang beli kopi. Geus ayu. Itu nah pamajikan aing jeung jelema laredan gitu. Tuh mang itu nu bogana nu bibirna bareng. Dak, emang si Aan boga Indoma? Paling si Aan bogana mah lanceukna. Dak seremnya bebengetanana kehalangan ku bibir. Jelema laredan kenaon seueur lempang jeung pamajikan aing. Eta sia ngomong. Pieu ayun wae. Teuing si Aan, puguh ge aing neangan sia. Tuh, aya nu arek meuli doma. Bener sia. Mana kanangna hang nampo aing. Hayu aing geus teu kuat yang gara boga duit ya ke lebaran. Ih, sia bebe jaheula kelanceuk sia. Lah teu kudu sarua aing oge da adina ieu. Bebe jaheula. Geus neng pokona mah aman. Lamun domba geus laku mah tenang. Pokona mah sia hayang naon daek ka aing dibere ku aing mah. Bener ya? Ke bisi nu maneh teu bogaan daging, ke ku aing dibelikeun daging. Sisikan eta bibir sarua lo bagajian ieu. Hilang lah sok aing geus hayu lah. Nah, Mang, do mana? Nya domana marontok pas bibir sia. Sia rek ngalian doma apa rek ngeledek harta aing hiji-hijina ieu ha? Hampura. Sok rek milihan ke mana? Mang, ieu domana mah alus marontok. Ngan eueun nu dipikah hayang. Emang sia hayang model kumaha domana? Urang mah mang neangan domana hiji anu diantingan, dua anu bisa diwedakan, ulah jiga beungeut sia hieum di deuleuna. Eta sia.